Duh aing mah. Aing geus cicing teh sok segala horeang. Seseuheun kumbaheun itu naramru di dapur. Aing dek ditanya sekasahanya. Oh, Kak Abet. Ah, tapi eueuh jelema nu ngalewat euy. Dek nanyakeun Abetna di mana? Tah. Aya jelema. Suganya nyahueun aya Abet kitu di imahna. Dek. Naon? Dek. Naon teh? Nempo Abet teu? Nyaho teu Abet aya di mana? Teuing teh urang mah da karek balik ulin, teu ningali si Abet. Teuing. Tah, Es ieu. naon? Ningali si Abet teh cenah. Tapi mah abet teh ningali teh keringan rambet Di mana? di ditu. Keringan Oh, rambet. Aya keringan rambet. Atuh bejakeun aing ke mun panggil Cang Abet nya. Ceuk ka dieu kitu. Wah, ayo atuh cah. Urang ditrek marajaan ucing. Bejel nog. Wah, itu nya. Urang erek misalkan labeur itu keur galalut urang. Teu lah ah. Ayo. Eta dua kunyuk. Nah kumaha ditanya teh anu ecreg? Anu hiji rek marajian ucing. Anu hiji rek misalkeun anu gelut. Nya beurit teh nu gelutna teh. Anu ecreg duanana ge. Aing kumaha? Aing mah. Nah, Nin, Naon? anu nanyakeun. Saha? Si Ece cenah. Oke lamun aya si Abet cenah ka aing mah cenah aya perlu. Naon? Teuing nanyakeun mah jeung kitu. Urang karek balik ngamen urang. Urang carape san mani. Teu nya. Heeh, sok. Nuhun nya. Ayo. Duh aing mah. Butuh lapar di imah wana naon. Ah, kawan si Esi heula kitu. Cuman panggil jeung mah Abet ah. Cesi. Naon ape sok atuh tadi kajero Aya. aya nu meuli Aya gorengan naon wae ih, lapar beuteung aing mah. bala-bala basreng cireng atuh kajero atuh ka dieu atuh Atuh nya, kajero nya. luar dinya Aya bujang geuningan di dieu teh euy. ya pada kajero pe dieu di dieu di dieu rek meuli naon maneh Anjing si ieu mah. Heng basreng euy cenah. ya basreng mah pe age wortel Sing teh wortel geuningan. heueuh goreng Ah, urang heula atuh ceu ah. Tidak bisa. Ah, tuh urang lapar. Duitan ku urang. Nah, ada urang ge duitan ceung ke. Ulaan mana? Ulaan di duitan Ah, mah. tuh urang heula we. Cicing we hawe mah. Sia mah. Heuh nya kopret tuh maneh heula ah. Ngomongin wae sia goblok. Udah lapar atuh. Aing masalah tri lolos. Aing sedih sodok. Anjing. Sia goblok. Eueuh sopanan. Aduh. Goblok budak teh. Goblok cek teh budak orang mana cek? Teu Teu sopan pisan. Untung dapat kenehnya orang teh. teu nyaho ting urang mana eta teh da beli basreng gitu Ya udah tetan po budak eta aing teu ya. naon tapi nu mana eta Ah, henteu aman. Geus atuh aja ah. Balik heula bisa abis Sok sih atuh. ka imahnya. heuh sok atuh Heuh ah daeu geuning basreng lagi. ada lembang nanya Heeh, kade teh kojot. Anjing, panggil deui jeung kunyuk ieu aing. naon ape Kadieu mah ka jero. Kadieu. aya naon ape nikot kasiga anu carape kitu Heuh, bieu teh nabi teh nengan emah. Tapi rek lupa cara ka urus si Esi, abi teh da lapar teu kuat. Kalapa panggih jeung budak anu bedegong. Mak, ieu mah aing di warung. Heeh, kan dicolok grama ieu abi mah. Allahu akbar Tuluy beta panggih deui di gang mah abi teh. kumaha deui Cangcut abi dipaok mah. alah dipauk Heeh. Aduh, dasar budak teh bedegong. Langsung dipaokna ge mah. alah kumaha tuh eta Langsung tina sarangkana mah. aduh
sopan. Mah ampun hoream deng pepanggih jeung budak eta teh nya. Langsung we mah aya mah. Tuh aya kumbaheun jeung seueun langsung we ka dapur mah. Ke dapur langsung. Heeh. Asa trauma keneh abi mah. Atunya Mangga di sok mah. kampung heula. Heeh, sok mah. Sebenarnya mah hoream di kita ku capek teh. Muruhana tara baleg. Mabet. Tuh, cek aing oge, karek oge dek gawe, geus gegeroan, malah geanggeus. Mabet. Kade pohong ke, da jero kulkas aya deungeuna. Pasaknya. Lapar. Tadi mah da hore masak aing. Nya siap capek, ngangiskeun heula hiji-hiji pagaweana. Kela kita. Abet, ulah waka masak. Ieu tinggal itu, sapukeun tinggal karena bul. Nya cek aing oge, karek kedek muka kulkas, geus nita sasapu. Kela Mabet, itu kita sapatu kajerokeun. Karek ge nyabak sapu geus nita deui gawe. Geus amat tulus digawe. Ka mana, Bet? Ke heula. Aduh anjing, nya beuteung aing lapar. Teu tulus masakna pundung. Abet. Si Abet teh